Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Al-babus sani ari ieu eta bab nu kadua fi padilati la ilaha illallah dina martelakeun kautamaan lapad la ilaha illallah. Qala parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma qala anu ngucap man kulla yaumin dina saban-saban poe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin kalawan 100 balikan jaa tah datang itu man yaumal qiyamati dina poe kiamah wa wajhuhu jeung ari wajahna itu man kal badri eta sapertikeun bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalud dzikri ari pangutamana dzikir la ilaha illallahu eta lapad la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai jeung ari pangutamana doa alhamdulillahi eta lapad alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala parantos ngadawuh sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala, la ilaha illallah ari lapad la ilaha illallah kalami eta kalam kami, wa ana jeung ari kami huwa eta Allah. Man ari saha jalma qala anu ngucap man ha kana itu la ilaha illallah dakhala tah asup itu man hisni kana raksaan kami. Waman jeung saha jalma dakhala anu asup man hisni kana raksaan kami amina tah aman itu man min iqobi tina siksa kami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adu kudu ngaluarkeun anjeun zakata abdanikum kana zakat badan-badan aranjeun biqauli la ilaha illallah ku ngucapkeun lapad la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin teu pati-pati ti hiji abdi yaqulu ngucap itu abdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala kajaba ngadawuh sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala sodako tos bener saha abdi kami ana ari kami Allahu eta Gusti Allah la ilaha teu aya deui pangeran anu mawujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illa ana kajaba kami. Ashadu nyaksikeun kami kum ka aranjeun ya malaikati hei malaikat kami, qad ghafartu nyata tos ngahampura kami lahu ka itu abdi ma kana dosa taqaddama anu tos ti heula itu ma min danbihi tina dosana abdi wa ma jeung kana dosa ta'akhara anu akhir itu ma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma qala anu ngucap man la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah khalisan barina anu ikhlas atau barina anu bersih
mukhlison tur ngabersihkeun dakhola tah bakal asup man aljannata ka sawarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma kana anu bukti eman naon awalu kalamihi mimiti ucapanana itu eman la ilaha illallah eta lapad la ilaha illallah wa akhiru kalamihi jeung akhir ucapanana itu eman la ilaha illallah eta lapad la ilaha illallah wa amila jeung migawe eman alfa sayyiatin kana 1000 dosa leutik in asa sanajan hirup eman alfa sanatin 1000 taun la yas'alu tah moal naroskeun hu ka itu eman saallahu Gusti Allah andan biwahidin tina dosa anu sahiji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma qala anu ngucap eman la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah min ghairi ujbin tina barina henteu ujub toro eta ngapung biha ku itu qala naon to irun manuk tahtal arsy anu di handapeun aras yusabbihu anu maca tasbih ma'al musbihina sartana jalma anu maca tasbih kabeh ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Wa yuktabu jeung dituliskeun lahu pikeun eman naon sawabuhu ganjarana itu qala la ilaha illallah. Wa qala sareng ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Nabi, man saha jalma qala anu ngucap eman la ilaha illallah kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad eta marrotan kalawan sabalikan gupiro tah dihampura lahu pikeun itu eman naon dunubuhu dosana itu eman. Wa in kanat jeung sanajan bukti itu dunub misla zabadil bahri eta pantarna budah lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marra di mana ngaliwat saha al mu'minu jalma mukmin ala maqobiri ka pirang-pirang pakuburan faqala tuluy ngucap itu mukmin la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kana lapad eta la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu hak anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng lalanganana illallah kajaba Gusti Allah wahdahu barina anu sahiji Allah la syarika teu aya anu ngarencangan lahu ka Allah lahu eta tetep ka Gusti Allah al mulku ari karajaan walahu jeung eta tetep ka Gusti Allah alhamdu ari sadaya puji yuhyi anu ngahirupkeun Allah wa yumitu jeung anu ngamaotkeun Allah wa huwa sareng ari Gusti Allah hayyun eta anu hirup la yamutu henteu maot biyadihi eta tetep dina kakawasaan Allah al khairu ari kaalusan wa huwa sareng ari Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara qadirun eta anu kaduga. Nawwaro tah nyaangan saha Allahu Gusti Allah tilkal kuburo kana itu pakuburan kullaha tegasna sakabehna itu kubur wa ghafaro jeung ngahampura Allah liqa iliha
kana anu macana itu la ilaha illallah. Wa kataba jeung nuliskeun Allah lahu pikeun itu man alfa alfi hasanatin kana mangrebu-rebu kahadean. Wa rafa'a jeung ngaluhurkeun Allah lahu ka itu man alfa alfi darajatin kana mangrebu-rebu darajat. Wa hato jeung ngalebur Allah anhu ti itu man alfa alfi sayyiatin kana mangrebu-rebu kagorengan. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab.